Aduh. Aya capena euy. Bawa sasaran. Kieu ya jadi tukang hipnotis mah kudu neangan we sasaran. Kamari boga sasaran. Da jelemana euy jelema teu boga. Jadi hipnotis percuma. Kudu menang duit 2000. Ah, sugana itu ayeuna ieu. Di dia yang nangkring suka anu ngaliwat. Urang hipnotis. Sugana lah kudu sabar ieu mah kikian ieu. Hah, susah aing jadi hutang hipnotis mah euy. Kudu loba tempat tipu. Kan bae lah tapi sabar lah. Ah. Mangkat motor juga anu ngaliwat jadi apa aja. Nah, aya tukang ojek sebana ya. Mana dah? Ojek. Kemana? Kedengan lokasi. Masih kan dulur. Ayo. Sabaraha, sabaraha. Sabaraha tuh. Biasanya sabaraha. Biasa mah 20.000. 25. Ah, 20 mahal ting. Ngaku sekarang pasaran di 25. Bocah lah. 50.000 deh. 15.000 lah naik. 15.000. Salah tuh. Gimana? Di dia. Dia jadi tukang atuh. Salah pura. Saking kuat tuh. Ya. Oh, aduh. Naon deui? Bukan penumpang teh. Cucungah deui. Naon deui? Naon. Ieu sorry. Tukang. Naik atuh. Bukan penumpang kieu. Motorna hade euy. Moal balangsak kitu di jalan ya bukan tukang. Hebat euy motorna si Akang. Ururing heula nya Akang nya. Siap. Balik-balik ngojek teh ngan mudah-mudahan we laris ngojek nana teh ameh naon anu dipika hayang kacapai. Gusti maafin. Aduh Gusti menang kieu-kieu ting nasib teh ya Allah. Ampun da kiraha majuna hayang ningali imah gedong ge meuni. Ya, keur naon? Ih, lagi ning tante ing kumareurewas. Sumuhun pan eta abdi teh ieu ulah ti Malaysia abdi teh ieu. Mata geus segala rareunceun boga emas, boga ali. Abdi teh pemikiran eta oge, dia teh mikiran kahirupan menang kieu-kieu teuing nasib teh Gusti nu agung. Heeh. Ieu ngomong-ngomong ari salaki ka mana? Heeh, salah kita itu kan balik-balik ngojek. Di dieu atuh di jero we ya. Mana aing ye? Mana aing ye? Aduh, motor aing gak bawa ketipu, hipnotis motor aing mah. Mama, motor ketipu mama. Aduh, motor gani jijina teh nu Gusti, nu aku ke balangsak, kiruk balangsak. Paingan aing teh ngojek kukurilingan teh tadi goblok penumpang teh Allah sugan. Eta teh warisan. Nanti jadi beda aja nama. Apa naik kemana ya gewong di Malaysia di ditu, mantap kabali emas, kabali iya tuh iya gede tuh ya 10 gram. Gawe naon sih di ditu teh yang ngilu abi. Biasa, gawe naon-naon gede itu mah, jadi duta.
pokoknya mah ieu mending gawe jeung ikut kitu ngobrol lagi jadi gitu. Ih, teu ngalalarti abi pokoknya mah yang kos tante gitu teh hayang nyaho. Ih, dari eke mah ieu bahasa planet kitu nya, bahasa naon oge dia. Ari eke mah asup wae kitu ieu. Lain di dia mah di ngomong-ngomong teh. Ih, cuman ari nama ieu. Sen mah maksa laki. Yeuh, wewe jaheula ka salaki sapresen apaan ayeuna mah. Eueuh idin teh salaki mah nya urang teh kudu aya KTP kudu aya naon ayeuna mah. Ieu teh mana salaki kita balik. Oh, jatuh lah salah kita kemana wae atau cenanya salah kita nih kalian pada mah guru Bali. Oh ngojek. Lain ya ari ngojek itu salah kita sok menang sabaraha eta sapoena. Ya lumayan we. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya cucok ye. Siapa saiki kan? Dan tepangkeun. Ya, berondong ya. Abi Japar. Japar naon? Japaron. Aduh, Japar Minyak, paingan oh, Japar nulis Arab. Dari Ayeuna Abi mah bapak mah tukang bapak mah di Arab. Oh, di Arab Saudi. Mohon. Oh, di Arab Saudi teh. Mohon ngan biasa sok di dieu di Citaeus. Oh, itu Citaeus. Arab atuh atuh Citaeus samodeunannya. lain eta nu leresna. Mesti eta mah meni. Lain muhrim. Itu, lain muhrim. Ari Meni. Eush, Itu. ari istri Papagat. Ya istri atuh ieu teh mewih di luar negeri. Sana seraraina meuni mirip eta Mirip naon? yang listrik. Awas ya, beli yang listrik selama zaman teh sakitu geus ieu nya. Mohon abdi teh. Sakitu nyengseng ieu gitu. Mohon percanten lah daning katinggal lagi rada beda gitu. Alhamdulillah. Sana sebenarnya abi teh denger bieu teh nyarioskeun perhiasan. Oh, mohon mangga gini. Mamanawian Oh, sih sama. aya minat ke abdi dari abdi mah tukang perhiasan. Oh tukang perhiasan. Sugan teh tukang rongsokan. Manya teh atuh tinggal atuh ari kapungkeun mah abdi tukang rongsokannya gitu. Paingan ari baheula tukang rosokan mah nya ninggalkeun bau karbit. Ih, mas ami. Moal jeung karbit. Sanes bau karbit atuh ieu mah pake ucing. Aduh, kok mau bagi ucing mah ieu nya. Amit ih cing jauh hari ke santro ih. Sok we atuh di dieu. Pas Hayang ningal. Hoyong di bade ningalan mamanawian sarai maos naon. Sok atuh. Sok. Terus ya, mendingan tengopan yo santai teh. Punten. Sakit itu ya senior gitunya. Aduh, Tekan tinggal. Itu ih dasar Tekan tinggal. ih. Punten atuh tekan tinggal ka ditu ya teh. Muhun tadi itu Itu kembali. mana berita? Puntennya, Om. Sama-sama. Om, segitu gelis bilang Om, dasar Teteh. kompetensinya. Teteh, tante. Nah, tante itu, tante hai. Ka dieu teh. Muhun sok kembali. Sok kembalinya. Geus itu diangge sapat. Oh, mangga. Iya, sok. Iya, sok. Di paling dia calik kasih lebih. Ya, mau paling dia. Tah janten kieu teteh. Awas ya, eta diuk, katanya. Eta dihanap di bawah di apa maknya. Ayahna punten tekan tinggal. Meni kitunya. Raraina sanes jiga kursi. Kurari dulu. Awas ya, meni cariusin kursi yeuh. Abi teh teteh Lebih Mati mana Kang teh? jauh. pokona mah gitu Di paling mana? putar-putar ka umal kampung. Di paling mana ri Akang? Itu ieu mah. Ini mah bobo di abi meni kasar ieu. Cing atuh tante teh heula. Engke war abi bade bobonya. Mohon. Kalau ningali nu. Sanes muhrim mah. Kalau ningali nu ganteng tante mah ih. Hari basa. Doa ieu. Tedes deek. Ngarti heula tante. Kan kalem-kalem ieu masalah tinggal heula. Ieu heula. Bes heula Mas Abi. Nya mangga cing sok ningal atunya. Oh. Sabaraha kudu gram eta teh. Abdi mah ngisalan emas terus 8 tahun. 8 tahun. Mohon ieu kantongan tok. Tahu risiko si tante. Sok eta we ningal Tahu eta cing ningal eta heula. gitu. Ngalarageung emasna gitu. Lain ieu teh. Jerona emas kabeh. Sanes Naon atuh? bayawak. Ari teh bom. Heeh tukang nya emas jerona atuh. Sok mana Pak Abi teh tukang emas. Percaya lah sok mana atuh mana. Teroris. Ece tong ningal kada bisa reuas ningali. Rarewas mah. Ya pasti reuas ari. Nya mah. Iya, soalnya kan ieu mah emasna. Wah, atuh. Gimana? Tuh. Alah saja. Yeuh, masa nih galala dek kitu. Mas unggul jerona teh ulah bener salah. mana atuh sok. Saeutik we nya. Sok. Oh. Aduh, Teteh, tante iya. ingat. Abi mah nya hengering ngalah ka zaman ningali sa ieu nih kasep. Ih, meni Ih, tusa. Tante eta mah paribasa unggal nempo nu kasep ih. Paribasa tante eta mah. Teh eta mah kitu nya paur ah. Soak Abi paur hamil Abi mah. Jauh Abi mah orang Arab. Kalau ti Arab, Di Arab Abi mah. Sakat eta parakan wayang. ti Arab percanten lah. Nya. Tuh, cek. Mana ieu teh? Ya beli teh percanten perhiasan unggul. Oh,
Ieu hargana 80 juta Aduh. mun di toko. Mun abi gaduh nu kieu sakopar. Iya 60 juta. Atos we anu pangbeungharna meureun. Sok aja wantun sabaraha nyaepkeun abi bade uih. Kita sakieu deui. Sakitu deui abi mah. Kamari mah nyanak 8 kardus. Saya diborong ieu mah ku abi nya. Nya sok. Sabarahaeun ieu teh? Keun wae lah 50 juta. Sakitu atuh da gaduhna oge. Da atuh emas rugi abi meureun ngejual sabaraha. Sok sabaraha wanina? 50 juta kirang 45 juta. 5 juta. Nuhun. Atuh lah kurang lagi 45 juta ari geuceu sok teu kira-kira tinggalan. Kira-kira kumaha? Hamanya emas perhiasan 50 juta ditawar 5 juta. Sangat hina Ari teuing. gaduhna sakitu kudu kumaha? Geus ayeuna mah kieu ku sababurit. Heeh. Tong loba persoalan jeung abi mah. Heeh. Baik-baik kabeh 1 jutaan. Oh, hei Aya lah. wah. Aya. Dimurahkeun abi mah. Lieur abi mah naon 5 juta teu pala bukti. Sok 1 juta we lah abi mah. Baiklah. Kagok. Oh, Kela nya, kagok, kela. Sok. Ya, tos ieu teh aya 1 juta. Aya duitna ieu 1 juta. Nuhun. Sok etang dibeli tepung santen mah. Tos 1 juta. Pas bisa. Hatur nuhunnya. Nuhun. Nyangakeun tas jeung awet barangna. Amin lah. Atuh aya sih. Pokona mah eueuh mangaya perhiasan eta. Heeh. Eueuh hurung tah beungeut oge. Ayah. Kunaon ayah kunaon? Aduh, si ayah kunaon make cerik gitu ayah. Si ayah. Salah ya ayah. Salah. Sosok di deta ayah negara. Ay gitu Megi ame. Ieu salaki. Nuhun ieu salaki abi kela. Kunaon ieu salaki teh? Kunaon atuh ayah teh? Tangekeun ame. Heeh. Ieu aya teh di jalan ngojek. Heeh. Patangi jeung jelema burung. Kunaon? Ngojek tadi teh berandak bensin 35 liter. Alah Gusti. Ate kuat teh kuat yang cari kelang aja. Kana terus kumaha atuh ayeuna kumaha? Nah, di Motor sana mana? lempang tadi. Oh, motor teh pan ngojek cek aya ge. Motor teh ngan hiji-hijina, Hah? cicilan kene. Heeh, terus mana motorna ayeuna? Nya tadi pau, Aduh. dihipnotis. Sabar om. Sabar, gadeng sia, sabar, aing keur menang kasus Tukang saja. emas itu tukang emas ayah. Geus mah. Ada motor teh ngan hiji-hijina. Sabar, Om. Sabar sia. Keun we Eta ngan bae lah. hiji-hijina teteh. Lain milik urang berenang. Setoraneun kene. Heueuh eta oge setoraneun keneh mana abi teh boga hutang we ke si Sabar tante. asarna om. Saya tapi Tukang emas tuh mah itu gitu. Beli emas. emas di mana? As itu si Om ieu, si Akang ieu. Mana? Sabar om sabar. Sabar. Kunaon deui? Aduh, Kunaon deui? emang eta aduh. Yang akan barangnya cing awet. Oh no. Assalamualaikum. Hei,